Nyangkei. Kudu si Bonet tadi mah ieu make kasep. Ah, petang saha eta? Cing, urang ajaran heula. Tah geninganan leutik utang teh. Bonet make kasep Hah? Kemana kutang? Kemana teh? Mak, siga itu kutang dipakai sih mak. Mak, ada kita sah kutang dipakai. Ai ujang, sahan boga hutang. Tuh, eta mah kutang di urang pulangkeun. Ya atuh petang teh. Ari maneh lalaki-lalaki make kutang, kutang saha tuh eta? Si mak mau kalah minta bayar kutang. Yang sudah rek melakukan kutang mah. Mah gelo udah teh mayar hutang ku hutang. Mana mau kutang? Kutang ini kan. Senang itu. Nuhun Pak, nuhun, salam aduh. Nuhun. Sampai euy. Nah, ini tanya saya kan ini di tengah ngomong kan. Dasar aing kotor. Kudu kemana deui itu mulangkeun. Masih neng tadi mah. Wah, iber. Buru-buru kan nih. Bang. Balik hutang aing euy. Hutang saha ieu paena milik double. Jan. Hutang urang, Jan. Teu anjing henteu teu aya teu manggil hutang teu. Aing ieu teh dialungkeun. Aing capek neangan. Sia laki-laki mah make hutang anjing. Yuk anjing urang kangen di. Si koplok. Tuh man. Halo. Buat nyahana nenek man. Anu nenek man ame oh. Pak, ya weh, ngelup teh. Balik heula ah. Balik, yuk euy. Kim. Kim. Jim, tak utang dewek, Jim. Siapa Jim kalau dialungkeun. Hah, utang hah? Goblok. Aing kuwan teh pamela teh kucing alo. Iya, pomola. Yuk. Kalah nanti utang, aing bersinangan utang. Si anak budak sentot. Anjing, ada saja belum makan. Aing mau nanya utang saha goblok. Lah, tadi dialungkeun ka mana? Oh, ini aing alungkeun ka goblok. Ah, sileukeun eta. Nawang tangan ke tangan goblok. Turun. Aduh. Anjing, anak gua tak urang. Asal si anjing. Anak biadab goblok tetep aja si anjing. Ayo naon di nu napel aduh. Aing asa bukelek Jim ya teh. Utang goblok utang. Ayo. Manya si Jim pakai utang. Jadi kieu. Aduh, aing power we Jim we aduh. Apes we aing apa sirup teh aduh. Dari kota, dari kampung. Ape anjing, iya na, not na utang kalau pak ini. Utang orang lagi utang. Jan, kita si utar itu. Panas nih, bukan we, panas dikit aja tis, goblok. Jim. Kedua
udah anjing. Dia mah ketang kok berendam. Hah? Ya kurang nyukiyo itu. Ah, ceket tos. Hah? Hah? Kena wae. Aku asal kursi banget Pak Yo. Hah? Duar meme. Kutang saha? Ya kutang. Itu bening tulungan teh. Oh, sia masalah Jim, batur mah ngadaran teh dunungan-dunungan ieu mah tulungan-tulungan. Iya kan kitu biar anjing dunungan cek anjing goblok. Tah kitu atuh Jim ridokeun hutang mah. Sana budak. Ayo anjing dunungan. Yuk. Atuh Jim, urang kerieuan nenengan hutang teh ayo nagih hutang wae. Si Jim mah ngomongkeun hutang. Hutang. Astagfirullahaladzim Gusti. Boga bala teh nagih hutang we. Iraha nagih hutang. Mana budak main terus Siti. Ah, Anak muda anjing. mana budak main saja. Au, anjing. Wah, Belum kesentot. ayo anjing. Panik gak? Panik gak? Panik Macam-macam kok ayo. Dasar budak bedebas ya dorakin sia kayak dasar kawalat sia bedebah tanya ku aing ngediki dah kita perang ajar deh sebalting rasakan sia ku aing Baru nyatuin cu aduh. dasar pada berebah berdebah. Sekarang gue ingat tempatnya. Itu aja Tolong mak, ini only tunggu. Sampai aing batang udah hutang bayar hutang naruh ulang. gagal 2 kali aing nunggu bayar hutang karena hutang. Iya, Aing tadi sahayu. eta teh si Koko. Sergio Telmos ngaran asli nama. Anak tunungan anjing ngaran Sergio Termos. Mana cai Wah anjing soal. teman si Sergio pada beungeut cek Prancis kaduruk anjing. Muhan we anak Di tarunggulan mana teman tarunggulan mah. Aing kan ngomong itu anjing. Anak tunungan kentut anjing. Juragan cai. Si Termos ngaran teh anjing. Juragan cai malah sakur sih. Anjing goblok kentut. Aduh, Ayo mana ya apa nih? balik aing tadi. Nah nih. Makan balik segala. Siapa nama itu? Jim, saya ngomong Anjing kita teh siapa? Anjing lain Jim. Cerita pemain gitu.
itu. Kalau misal anjing. Kumaha tah sia? Mangsa kumaha tah? Sudah aing tulung poe anjing. Nah, teu poe. Anjing aing balik poe. Tah anu bianu anak teu hajat ya anu dinya. Oh, tadi lu banyak sia anu poe. Jadi duluan aing Jim. Tolong goblok. Anak dudungan Anjing mun nyawa anjing tadi teh. Cuman ya aing da aing teh apa suka teh. Ngomong ka dia mah. Oh, Jim itu. Ayo mana teh? Kunaon si anjing. Anjing kan. Oh, goblok kita teh ngomong gitu anjing. Yang saya Jim lah. Kutang mana kutang enak kutang. Kutang. Yang saya nya. Kana hutang aing rek nengan hutang ah. Oh, anjing. Goblok. Sia, rek balik heula mah. Aing balik heula anjing na. Oh, nyampe ke sia nangan hutang heuh. Jangan heuh anjing. Gila. Tadi nelpon yang gila. Halo. Ayo utang. Nyahun aing rek keluar sange ya mah ya. Aing dilaporan ke RT. Utang saya. Aing lapor lah. Duh, tadi bener kan lah. Baiklah, bodo amat. Duh, jempling iya kan. Assalamualaikum. Lapor, Pak. Kayak naon sip? Tadi kan uang keliling. Ah, Tadi kurang kerkirim. Jual mangi kutang, Pak. hah? Kutang. Kutang saha cik ningali ka dia? Nyawa udah ngeredak sange nempak Cik kutang. ningali ka dia. Pak. Minum, Pak. Korong. Cetik. Korong gula. Nah, kutang saha ieu? Gede sabelah nih kutang. Kumahakeun ku maneh silin sip? Ya, udah nyawa lah, udah ditanya. Saetik, Pak, saetik. Oh, maneh mah. Panges bae keliling di kampung we. Ayo, Pak. Besok. Ya sekarang atuh sip. Masa besok? Orang santai gula, orang, Pak. Oh, sekarang aja. Ayo, Pak. Heeh. Siap. Siap, sip. Kutang saha ieu nya? Gede sabelah kieu. Mau digacel ieu teh ku hacip gitu. Baiklah. Tahu balik gula, itu balik gula. Nah, aku tahu, ini hari bala apa sih, Pak, tinggal kutang hibar teu. Kutang hibar. Aduh, buang tadi kutang teu. Paham kita rese. Karek paling geus nagih hutang. Nah, bodoh anjing. Olek, kan aing nanya na. Wajib. Ingat utang teh anu hikmah bukan wajib nikmat. Ngomong naon di udah. Allah boleh anjing. Aing lu anjing, urang dikasih bukan kasih truk dra. Hansip teh rese. Kutang teh. Bentar, liar. Ayo hansip kan tanya hansip kan. Tanya anjing si teh goreng patut kitu. Kalau malah dek, nek mau utang tanya lu anjing ah. Hansip, punten, menyot tante. Kain kapangi di situ, urang nih dilaporkan ke Pak RT. Oh. Guys, kieu urang ke Pak RT nama. Emang utang saya emang. Utang kieu nya. Ampun lagi make kutang. Tengorana nagih hutang atulah. Dengan Bodoh amat ah. Pak. Pak. Mana dia teh? Pak. Si aya nu nanyakeun hutang. Kayak naon deui wae teh sip. Dengekeun Pak. Eta mah ti mana ieu teh? Cing dari mana dari heula? Oh, Pak RT teh bener Pak. Tawuran-tawuran diu ket urang datang. Untuk Pak RT ki ngomong heula. Udah kang didengekeun Pak RT lah. Naon ieu teh? Lah, ngaledek ada suruh anjing. Aduh, rese malam macam malam. Aya naon ieu cing ala bring kieu jang? Keren kan gua? Ganteng kan gua? Hahaha gitu. Iya, Pak RT rencana tapi kan jalan kutang. Hah? Kutang.
Utang kumaha dagang apa kumaha ya budak? Sanes Pak RT. Iya kalau ngitan kutang maksudnya teh. Banyak lalaki make kutang. Ah, ya bener RT teh karek empangi urang teh. Udah belas Nah lagi hutang di kan urang. Nah, jadi kana hutang ya kumaha budak teh Kalau diem kalau kurang mau dibeje-bejekeun mana budak. Aku teh we Pak RT nya aku teh marada wareureu. Ieu tos sok alikeun pembicaraan. Kumaha hutang ya hutang. Ayo awenan boga wah. Dasar sudah mangsik sia. Siap bodak bedebah. Tuh, tuh kuna naon mana sih? Batu teh. Oh, kembali atuh heula lah. Ya naon atuh budak teh warna naon atuh teh warna gadung naonnya. Bedebah dah kabeh baru doang. Bah baru dah teh. Dagon. Sabar we sabar. Ngeri lain sabar teh. Sabar. Assalamualaikum Pak RT, apa benar ini rumah Pak RT? Waalaikumsalam. Leres neng. Boya, aya naon ieu teh? Di bade laporan Calik Pak heula. RT. Calik heula. Kumaha. Dinten kemari abi kalengetan kutang kudu marabot. Hah? Utang. Meureun ayeuna neng teu nganggo utang. Teu Pak RT ongkos dina kutang oge. Oh, utang nu kumaha utangna? Warna bodas Pak RT aya kembang-kembangan ukuranna ageung 11. Hah? Ageung sabelah. Meureun berat sabelah neng. Kecing sekedap. Bruh. Oh iya sanes neng. Nya Pak RT menang di mana ieu? Waduh. Assalamualaikum Pak RT. Aduh, sip gara-gara budak teh kunaon cenah ieu teh gara-gara utang ti maneh tuh da oge. Pin bae ati teh gaplok kutang angot kutang lagi di sabelah mah. Mau di jero na. Ah, sia dasar si palam jadas ya urang gadung. Kaitu sia geura mangkat deui. Barang gawe burit ya jabarek waktuna buka deui teh. Ayeuna teh. Entong isukan. Nyang itu orang buka heula di Ya dieu. ayeuna atuh. Kalau rek lu buka di dieu deui. Ampun, Ah, RT teh. dasar. Orang nitah mangkat kontrol.